Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banker kalawan gaji 17,8 miliar rupiah setahun diskor kusabab nyolong roti lapis. Ieu warto salengkapna, Citigroup Bank Manajemen Investasi ngalakukan skorsing ka saurang bankir senior lantaran disangka nyolong kadaharan di kantin staf sapertos dilaporkeun sababaraha media. Sakumaha dilaporkeun BBC Indonesia, pagawe bank anu namina Parasah dilaporkeun gaduh penghasilan langkung 3 juta pound sterling atanapi sakitar 17,8 miliar rupiah per tahun kalebet bonus-bonusna. Pikeun ngabandingkeun penghasilan jalma anu nembe ngalangkungan karir dina widang bank investasi di Inggris saloba 30,125 pound sterling atanapi sakitar 554 juta rupiah dina tahun 2018. Tahun kamari numutkeun laporan, aras parantos dieureunkeun tina jabatanana salaku pimpinan perdagangan obligasi pikeun wilayah Eropa, Timur Tengah sareng Afrika anu ngahasilkeun kauntungan anu ageng. Citigroup nampi komentar pikeun hal ieu. Numutkeun sababaraha laporan, Parasah anu umurna 31 tahun diskor ku margi tuduhan yen anjeunna nyolong roti lapis ti kantin Citigroup di Canary Wharf hiji daerah perkantoran di London. Henteu jelas sabaraha kali kajantenannana atanapi sabaraha lilana paripolah ieu parantos dilakukeun. Media BBC parantos ngusahakeun ngahubungan Parasah via LinkedIn. Tapi profilna geus dihapus teu aya deui sareng parantos dihapus tina platform. Parasah sanes pejabat luhur lembaga finansial munggaran di distrik finansial London anu parantos nyang harepan konsekuensi serius tina tuduhan kajahatan anu sapartos kieu. Tahun 2014, Direktur firma investasi ageng BlackRock, Jonathan Paul Barrows, dilarang damel di industri jasa finansial sanggeus mendakan anjeunna rutin teu meser tiket kareta pikeun tina sareng ka London bolak-balik. Lembaga Pengawas Keuangan Inggris FCA nyatakeun yen anjeunna kedah janten contoh pikeun batur sareng perilaku henteu nyumponan standar anu diharepkeun ti saurang nu aya tina jabatanana. Kasus Parasah ieu nembongan sababaraha minggon sateu acan Citigroup mayar bonus tahunan ka karyawan seniorna. Anjeunna ngagabung di Citigroup dina tahun 2017 satos sateu acana damel di HSBC salami 7 tahun. Pada melanana kaasup pamasaran obligasi runtah anu dikaluarkeun ku perusahaan-perusahaan anu kredibilitas kredit atanapi catatan kinerja performa anu pondok pikeun ningkatkeun penghasilan tunai ka perusahaannana. Obligasi jenis ieu boga risiko luhur pikeun gagal mayar sabab perusahaan-perusahaanna kurang kredibel atanapi henteu kabuktosan prestasina sehingga dijual kalayan investasi anu luhur. Ieu anu ngajadikeun obligasi dipikawano minangka obligasi nu ngahasilkeun obligasi luhur. Jenis obligasi sapertos ieu antawisna ngabalukarkeun krisis finansial global dina tahun 2008. Mung ieu bae seratan ti Cakrabuana News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.